Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nini Iswari maju dina raja ngagunakeun runtuyan jurus anu saterusna. Kawilang beuki tambah panasaran keur dirina. Hayang leuwih yakin kana kaayaan ilmu silat nu digunakeun ku Sirawing. Anu geus kanyahoan sabagian beut sarua jeung tata gerak ilmu silatna mintaraga. Panarajang Nini Iswari nyata kawilang ngabayakeun. Sabab lain ngan saukur kacepetan gerakna, tapi oge bari ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Sadara kana eta kaayaan pikeun ngimbangan panarajang Nini Iswari. Harita Sirawing ngagunakeun jurus anu kalimat tina ulin karuhunan nyata jurus banyu panglumpuh. Jirim Sirawing ngacurelat cepetna keran di antara sambaran-sambaran itu galih asemna Nini Iswari. Nyata gerakan Sirawing lebih cepat batan daya panarajang Nini Iswari. Sabau, kiau, curilah plos. Di luar dugaan Nini Iswari, harita itu galih asemna ditewak kulengan kencana Sirawing. Gancang Nini Iswari ngasupkeun tonjokan leungeun kencana ngarah kana dada Sirawing. Tapi ku Sirawing dibendung ku leungeun katuhuna geduk tias. Saterusna awak Nini Iswari disurungkeun ku Sirawing bari iteu kalih asemna dibedol. Nini Iswari ngagero kaget. Awakna ngabangkeung ka tukang. Meh-mehan rubuh ngabebengkang mun teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badana. Sedengkeun iteu kalih asemna geus pindah aya dina cekelan leungeunna Sirawing. Nini Iswari neuteub anteb ka Sirawing. Jadi yakin ayeuna mah keur dirina. Ilmu silat anu digunakeun ku Sirawing memang ilmu silat buhun anu katelah ulin karuhunan mangrupa ilmu silat anu kacangking ku mintaraga. Nini Iswari bari ngatur ing hapa-napasna. Harita terus nyarita ka Sirawing. Kulang aku eleh jajaten ku Andika Rawing. Nyata memang hebat euy ulin kaluhunan ilmu silat nu digunakeun ku Lili Anjeun teh geuning. Nini Iswari ngaku secara jujur karena keunggulan ilmu silat Sirawing. Sedengkeun Kartika ningali Nini Iswari anu kasoran harita langsung terus asup ka jero imah. Sirawing kerung ngadenge caritaan Nini Iswari. Manehna kageteun sabab Nini Iswari beut nyahoeun kana ulin karuhunan anu digunakeun ku dirina. Nyaan hebat ye sini oge ye Nin. Bisa nyahoeun kitu geuningan kana ulin karuhunan. Aduh. Memang bener Nin. Ulin karuhunan nu digunakeun ku kuring teh. Bener pisan Nin. Wah, lamun kieu mah urang teh eueuh anu meunang, eueuh anu eleh ye. Gedeg alias seri Nin. Duh, mun kaya kieu mah Nin teu tulus. Teu tulus mun kaya kieu mah ye kawin jeung Kartika teh. Pamit we uing rek ini teh Nin. Cokot we itek mah ye. Ya, tah. Ya. Itek galih asem anu aya dina cekelan leungeun Sirawing dilemparkeun ka lebah tangkal kai anu gede plesat plas. Itek teh ambles saparat bagean. Sirawing memang haja nemongkeun kakuatan tanaga lapisanana. Curelat, cileng, les.
Jirim Sirawing terus ngiles indit tinggalkeun eta patempatan. Nini Iswari ngajang tenang tung. Paneut teu pasti keneh ningali kalebah ngacorelatna tadi Jirim Sirawing. Nini Iswari narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Jelas. Nu digunakeun ku Sirawing teh ilmu silat buhun. Anu lelah ulin karuhunan. Nah benar gitu muridna Kang Mintaraga eta Sirawing teh. Lagos eueuh deui anu sejen anu ngawasa ulin karuhunan mah iwati Kang Mintaraga. Hebat Sirawing, bener-bener hebat budak teh. Nini Iswari terus ngadulut itek galih asemna anu mebes dina tangkal kaitea. Mokahara dalila oge dicabutna. Sanggeusna ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan satengah bagian. Kakarek eta itek galih asem teh bisa dicabut ku Nini Iswari. Sirawing jajakan masih kena jajaka. Semoga kekuatan tenaga lapisan anu leuwih punjul tibatan aing teh budak teh. Kanyatan anu meh teu bisa dipercaya. Lamun teh mah Sirawing bener murid Kakang Mintaraga. Nyaan, bagja teh budak teh. Sabab boga murid anu bener-bener bisa ngayakinkeun sapinuhna ulin karuhunan. Kenaon kasikanya? Nini Iswari jadi ingetin kanu jadi muridna. Nini Iswari terus muru asup ka jero imah panggungna. Sedengkeun nu aya di jero imah harita Kartika keur ceurik meungpeunan beungeut ku dua dampaleungeunna. Bet asa tu geunah jeung dihina ku sikap jeung caritaan Sirawing. Sasat asa dianggap jadi awewe murahan. Tak Kartika aya nu nyepengan. Kartika gancang nyarita. Sabab panyangkana mah Sirawing anu nyepengan kana tak-takna teh. Anjing teu ngacenan kena perasaan awewe Kang Rawing. Terus terang keur kuring, teu tarima. Asa dihina, teu diacenan kudu dianceun. Saat lepaskeun ieu tak-tak entong dicapengan. Kan dicapengan kieu lagi kieu Kang Rawing. Kunaon ari Kartika? Ieu mah lain Sirawing. Nini ieu mah nyanyi Nini. Kunaon mah kejong cerik sagala rupa ieu teh. Jago lu asa teu diajen ku Sirawing Kartika teh. Kumaha ieu teh? Sirawing Kartika malah geus ini Sirawingna oge doka teuing ka mana? Ih, ai teh. Kartika rada eraeun. Gancang nyusutan Cipanona. Malah jadi kageteun ngadenge majarkeun Sirawing geus ini doka teuing ka mana. Nah, terus angkat ka mana kitu Kang Rawing teh Nini? Begonya eta. Nini oge teh nyahorek terus ka mana ta Sirawing teh. Ngalantala Nini bisa neguhkan ilmu silat anu digunakeun ku manehna. Saterusna mah naon anu geus dijanjikeun teh make taruhan teh teh. Bolai. Dianggap teu jadi. Geus kitu mah terus we ini. Di Bandungan ku Nini mah beuteung beda ti ada tabiatna Kang Mintaraga eta teh Kartika. Kartika ngahuleng. Sanajan can dilapangih jeung Sirawing, tapi ngadenge Sirawing indit mah bet asa ngarasa leungiteun.
Kartika ngomong sorangan dina jero hatena. Kunaon atuh Kang Rawing teh batalakah ini keningan. Engkau cenah resep ka dari aing. Malah nyebutkan bogo segala rupa. Tapi kelak-kelakah ini tinggalkeun keningan. Narek ka mana atuh Kang Rawing teh nya? Kawilang jajak anu beda jeung jajak anu sejena. Eta anu jadi perhatian ke diri aing mah. Kamana atuh di Kang Rawingnya? Kang Rawing. Si Lawing cacakan masih keneh jajakan. Semoga kekuatan tenaga lapisan anu leuwih punjul tibatan aing. Kanyata nu mente bisa dipercaya. Lamun teh mah si Rawing bener murid Kakang Mintalaga. Nyaan. Bagja. Sabab boga murid anu bener-bener bisa ngayakinkeun sapinuhna ulin kaluhunan. Alah. Ningali nu jadi guru siganu keur ngumar lamunan. Kartika terus muru kaluar ti jero imah. Di lebah buruan aya bangku panjang anu sok dipake niis atawa leureuh mun geus latihan silat. Kartika diuk dina eta bangku bari ngareretan ka sabudeureun eta patempatan. Hatena beut jadi ngarepkeun bisa panggih deui jeung si Rawing. Beuteung parogo ari Kang Rawing. Nah ka mana inditna atunya Kang Rawing teh? Moal aya datang di ka dieu kitu. Acan oge nyaho ti mana asal usulna geus kaburu irit manten. Satadina mah asa kasingkung ku sikap jeung caritaan. Bangun anu teu ngajenan eta Kang Rawing teh ka diri kuring. Tapi dipikir di memang geus kitu adat kapribadianana meureunannya. Buah mal panggih deui jeung si Kang Rawing. Kartika jadi terus mikiran si Rawing beut jadi ngarepkeun bisa panggih deui. Beut asa kakara harita bisa ngarasakeun aya geuteran aneh kana hatena. Mangsa bantrok paneuteub jeung si Rawing. Sarta ningali seuri jeung imutna si Rawing. Dina kaayaan keur kitu Kartika ningali di balik tatangkalan. Aya nu cocorelatan beut siga jalma anu keur merhatikeun ka dirina. Kartika jadi penasaran harita terus nyarita. Saha eta? Lamun jelema sok teh mungkin diri. Teu kudu nyingsieun kawas jurig. Kuring lain budak leutik, saha anjeun? Curelat. Selegedeug. Si mana horeng si Rawing geuningan. Terus datang nyampeurkeun ka lebah Kartika. Malah geus teu asa-asa deui gek diuk digigireun Kartika. Kartika hulang pasina oge nya keur mikiran akang. Lain ku naon. Jeung rada batu kakang teh duh. Alah. Sup angin meureunna nya duh. Ya. Pasina oge hulang kitu mah keur mikiran akangnya. Sabab akang ini teu pupuguh. Teu panggih heula jeung Kartika. Pasti keur mikiran akangnya. Kartika ngajangilek tapi bari terus imut. Beut namahan panyari kana kagelisanana. Ini percaya diri gitu dengan Kang Rawing mah.
sanes gitu Kang mohon aneh we atuh tos tiasa ngelekeun guru abdi keras ngalios teu pupuguh tos katinggalina semua anu barase deui. Akang teh geus mah di pancuran gitu. Lumayan ngesang ijen wawasan jeung nini teh geuningan aduh mending ngoprot. Nu mah teh langsung we ka walungan dah. Kang Rawing memang hebat. Nini Iswari guru abdi ngaku karena kapunjuran ilmu Kang Rawing. Dina ulin karuhunan Kang. Mung anu masih kene janten telatanya teh naon margina dugikeun kapali di walungan Kang. Sabab akang ngagejeburkeun maneh ka walungan kitu. Nya hayang kabawa palid we akang teh. Buktina apaan ku ayana akang kabawa palid terus ditulungan ku Nini Iswari. Akhirna kan bisa bangijeng Kartika. Aduh, eunah euy ngarujak waya kieu mah yeuh. Cek kakao ge loba bumbuahan di dieu mah yeuh. Resep matak 3 taheun yeuh. Duh. Jeung lamun hayang ngarujak teh teu kudu hese neneangan loba kieu mah yeuh. Tong wakal lompat kana ngarujak atuh Kang. Kumaha ari Kang Rawing? Kehidupi Kang Rawing kawi teh di mana Kang? Nah, lebah dinya akang bingung ngajawabna ieu. Sabab akang mah kaasup jelema anu teu puguh padumukan gitu. Sasat ka mana we mawana ieu suku dina Ngalengka. Anu matak mun teh mah dican teh dieu kudu ngabaturan Kartika. Atoh pisan gerak akang mah. Atoh Kartika duh. Acan akang mah teu puguh sih. Kartika imut. Sanajan kakarek harita bisa ngobrol tapi betu mubuh rasa simpati ka pribadina si Rawing. Bet asa gampang loba siga anu geus wawuh lila karasana ku Kartika. Dina kayaan keur kitu ngadadak si Rawing ngagero bari nyekelan sirahna anu karasa ngacedud nyeri jeung lieur. Malah panon oge ririakan ditinggalian jadi karoneng. Aduh. Kunaon jadi lieur kieu ya teh. Ampun. Si Rawing nyekelan sirahna. Kartika puguh we kageteun harita gancang nyepengan sirah si Rawing. Sidik ayeuna mah kayana lain ngaheureuyan beda dina sikap jeung caritanana. Kumaha tuh kunaon Kang Rawing teh Kang? Ayo kalabat we Kang kunaon atuh Kang Rawing teh ujug-ujug kieu. Kartika terus ngagondeng si Rawing diajakan asup ka jero imah. Meh teu bisa laju lengkah suku si Rawing waktu rek asup ka jero imah teh. Mun teu disangkeh digondeng ku Kartika mah tangtuna oge geus rubuh. Memang keur si Rawing mah teu jahoeun pangaruh tina tipung racun baruang roban anu geus kaisep teh sasat bakal leuwih kuat pangaruhna. Upama nepikeun ka dimandian. Dina harti kayaan si Rawing bakal leuwih parna. Waktu asup ka jero imah puguh we Nini Iswari kageteun ningali deui si Rawing badina kayaan disangkeh digogondeng ku Kartika. Sarta si Rawing sumengir nahan ka nyeri. Si Rawing dibawa deui ka jero kamarna terus digolerkeun. Barang goledag oge ngagoler, si Rawing terus teringat di bumi alam. Kumaha ieu teh teu pupuguh si Rawing bet aya ka dieu deui. Jeung kieu kaayana deui. Ge kumaha keur ieu teh Kartika? Ngadodowas ieu mah ya. Dijelaskan ku Kartika ngeunaan kadatanganana deui si Rawing. Anu saterusna ngobrol ngan teu pupuguh jol terus ceklan sirah anu karasana nyeri kacida. Tah kitu kan jantanana teh Nini. Kang Rawing kedah enggal ditulungan Nini.
heula nyada kudu pogo heula dulungan teh kitu katika ini oge canyaho jatuh kunaon bisa langsung kieu kajan Sirawing cikan orang tinggal heula. Nini Iswari kalawan imet terus mariksa kayan Sirawing anu teu inget di bumi alam. Waktu kaambung bau hanyir tina napas anu kaluar tina irung Sirawing. Katingali Nini Iswari paromana robah kawilang paroman anu ngamuka kaget. Nah, kumaha kajadianana Sirawing teh? Beuk menang ku racun baruang roban geuningan. Kawilang racun anu bener-bener ngabayakeun ieu mah Kartika. Sakura anu jadi korban racun baruang roban. Moal aya anu kuatin lila. Kartika beuki salampangeun hatena ngadenge caritaan ti Nini Iswari saperti kitu. Janten kumaha carana atuh nulunganana Nini? Hawatos ni. Upami dugikeun ka teu ditulungan mah hawatos ni. Dan nilik dina kayaan mah jalmi jahat Kang Rawing teh ni. Nini Iswari ngahulang deui siga anu keur mikir. Ras ingat kana caritaan Ki Mintaraga ngeunaan racun baruang roban mun geus kaisep ku korban mangka kaayaan korban bakal kaganggu daya pikirna. Bisa terus owah anu saterusna luas mateni diri sorangan. Nini Iswari naik napas panjang bade neuteup ka muridna terus cerita lalaunan. Ngan Nini Iswari oge teu kungsi dibejaan ku minta rana na ngeunaan piubareunana. Teu meunang beja teu minta raga. Kumaha pikeun ngungkulan anu katarajang ku racun saperti kitu. Ya, ini oge bingung ya teh Kartika. Sabab terus terang tanyaho naon piubareunana. Kerja mah anu geus kabeunangan ku racun baruang roban. Kan sok sanajan bae jeung kitu. Nini ingatana ubar kolot baheula. Cikan neangan tangkal cecenet we ayeuna mah Kartika. Ala jeung akarna terus godogeun. Urang inumkeun engke cai godoganana. Ya cekolot mah cecenet teh bisa dipakekeun ngubaran rupa-rupa panyakit. Ari kitu mah abdi atuh ayeuna rek milarian tangkal cecenet Nini. Muhun da hawatos atuh pamit teu dilandongan mah. Bade saha deui anu nulungan Nini? Teutepan Kartika ngandung kasalempangan jeung pangharepan. Salempang mun Sirawing nepikeun ka teu bisa ditulungan. Nu diharepkeun taya deui iwal ti Nini Iswari guruna. Pikeun nulungan mulihkeun kayaan Sirawing. Bet aya perasaan teu mikeun jeung teu ridho hatena. Lamun Sirawing nepikeun ka henteu ditulungan jiwana. Sok bulukeun ka itu ngalatang ka cecenetna Nyai. Mah jeung akar-akarna di alana teh. Terus kumaha heula? Geus kitu langsung we godogeun. Nah, mudah-mudahan we bisa nulungan jiwana Sirawing. Da tadi kalakah mani dipancuna dia Sirawing teh. Atuh angot bakal leuwih paarna. Bagi tambah non teh bakal bagi tambah kuat pangaruh racun baruang roban anu geus aya di jero badan Sirawing lamun terus dipamandian mah. Kageus kitu mah Kartika. Omah kudu boro-boronya. Eta tangkal cecenet teh ya. Geus kitu mah Kartika harita terus gura-giru ini trek neangan tangkal cecenet teh ya. Tetela teu gampang geuningan ya. Neangan tangkal cecenet teh.
Kartika henteu ieu sadar mun harita aya 2 urang anggota macan liar anu nyebar ka satiap tempat keur neneangan Kartika. Eta 2 urang anggota macan liar teh anu saurang penek busekel, anu saurang deui jangkung begang. Sedengkeun Kartika harita terus neneangan tangkal cecenet teh. Atuh jarak ka imah teh jadi beki tambah anggang terus ngajauhan. Waktu Kartika geus manggihan sarta terus ngaratangkal cecenet teh dirabut jeung akarna. Terus ngabalikeun awakna jadi ngaranjung kaget ningali aya 2 urang anak buahna Bah Bewok anu ngajanten langtung. Nu jangkung begang nyerenge seri bari nyarita. Panggih deui ya Kartika. Bener-bener alus milik ya mah Bah Bewok. Jadi teu kudu hese neangan deui teh. Kunaon make jeung kabur sagarupa Kartika? Nu penek busekel milu nemrong ngomong di barung jeung suraseritana sukahatena. Padahal jangan tegel lagi jeung kabur sagarupa ya. Aduh Kartika meujeunna we ieu mah hitung-hitung ulang tarima dik. Namun ulang tarima gitu dikawin ku Bah Bewok. Kartika mundur 2 lengkah ka tukang. Dirina sadar keur adu hareupan jeung 2 urang anak buahna Bah Bewok anu geus pasti bakal nyangkalak dirina. Anjeun duaan ulah coba-coba ganggu kuring. Cek Kartika nembongkeun sikapna anu galak. 2 urang anak buahna Bah Bewok pada saleuri ningali Kartika sikapna galak teh. Nu jangkung begang nyarita deui. Ente kudu make jeung loba pamola ayeuna mah Kartika. Kuring memang paling tati Bah Bewok. Kudu mah wade Kartika. Jadi ulah coba-coba ngabangkang Kartika. Kuring moal bisa milu jeung anjeun. Di antara kuring jeung Bah Bewok geus eueuh hubungan naon-naon deui. Anya ya bapak rek kawin kanu jadi anak. Leuwih hade anjeun duaan arindit tinggalkeun di patempatan. Nu penek busekel ngareret kanu jangkung bari terus carita deui. Ieu mah ngajak nesang ye. Kagaranan kieu galagata mah geus teu bisa jajakan badami. Ya kudu make cara kasar tuh kieu mah nya. Hei Kartika. Jeung tibatan dipaksa secara kasar mending nurut ayeuna mah. Ayo milu balik jeung kuring. Ulah nepikeun ka kudu dipaksa Kartika. Kartika jadi taki-taki. Manehna ngarti 2 urang anak buahna Bah Bewok anu aya di hareupeunana geus pasti bakal ngalakukeun tindakan secara paksa ka dirina. Nu jangkung begang geus teu sabareun sigana mah. Langsung harita ngagajel ngrek lewat cangkengna Kartika. Tapi Kartika geus diajar dadasar ilmu silat ti Nini Iswari. Gancang luncat kagigir nyingkahan tindakan lawan. 2 urang anak buahna Bah Bewok jadi ngarti. Kaayaan Kartika geus robah lain saukur wanoja biasa. Nu jangkung jadi beki panasaran ngareret kanu penek ngajakan maju babarengan ngarejengan Kartika. Ieu mah kudu direjengan kuduaan euy. Uja sok-sok. Kartika saega diri bari terus nyarita. Anjeun coba-coba ngalakukeun tindakan nu lain-lain. Nini Iswari guru kuring mah cicingeun ningali muridna diganggu. Nu jangkung begang seuri bari nyarita. Nini anu garing peot si Iswari teh. Bacus naon keur peot teh goreng patut deui. Geus goreng patut teh hirup deui. Dilatih silat ku nini. Ya.
ini gitu patut. Nah. Kartika mah bisa ngelepaskan diri, Kartika. Sok. Cangkalah kai. Ya sok cangkalah kai. Harita dua orang anak buah Nabah Bewok maju babarengan. Sanajan bener Kartika geus diajar kana dasar ilmu silat ti Nini Iswari. Tapi da pugucan lila atuh diajarna oge. Dibandingkeun jeung dua orang anak buah Nabah Bewok matang tue lain lawan anu saimbang. Akhirna Kartika harita direjengan leungeun kenca katuhuna ku dua orang anak buah Nabah Bewok. Kartika barontak hayang lepaskeun diri. Lepaskan naonan ieu teh lepaskan. Sok lepaskan kuring setan. Rek naon ieu teh? Teu sudi. Maka dibawa ke tempat si bewok. Sok lepaskan sia setan. Nu penek busekel leuwih magehan cekelan kana leungeunna Kartika bari nyarita. Beungeus teh kudu loba ngomong Kartika, hayu init. Itu ente cok loba pamula pisan. Rek saha nu nulungan barina oge. Nini peot garing awakna anu cenah guru Kartika. Becus naon atuh barina oge. Sok leumpang itu teh. Pang. Kartika teu seringna pada ngagusur. Tapi anu penek busekel ngaranna gelengkah sukuna waktu karasa dina lebah pundukna aya anu antel tiis jeung teas dituturkeun ku sora Nini Iswari. Hei, Rek. Kakak bas yang ngomong teh. Nyebutkan aing henteu becus naon-naon. Kurang ajar sia. Hayang nyaho maneh saha si Iswari, ha? Sanajan maneh anak buahna si bewok. Keur aing moal make kelusianan da sia. Si penek busekel gancang ngabalikeun awakna ka tukang. Bari langsung mesat bedogna. Muncereng ka Nini Iswari. Si horeng Nini Iswari geus ngintip ngabadungan tita tadi mangsa dua orang anak buah Nabah Bewok ngaganggu ka Kartika. Jadi iya guruna Kartika anu ka telah Nini Iswari teh. Lamun hayang salamet geus mandong pipiluan kana ieu urusan deuleu. Leuwih hade ini ka itu. Dasar balagog sia wani ngusir ka aing. Bakekan ko sia duaan boga kabatusna sia. Jadi anak buahna si bewok teh bagug naon sia teh. Mantang ningali aing geus peot jeung garing sakoplok. Hasok sia maju. Maju sia balik, maju sia. Bolong-bolong sia. Si penek busekel narajang metakeun bedogna ngarah kana beheung Nini Iswari. Tapi rikatna keran Nini Iswari metakeun itu galih asemna. Smoke! Trang! Jari jeug. Si penek busekel mundur ka tukang. Sedengkeun Nini Iswari mancuh dina tangtunganana. Boga kabecus kitu patut wae sia geus sombong sia penek. Kek aing oge maju sia montong kagok maju. Poktikeun kabog sia duaan teh sok sia. Mae bolong dirajenan ku aing sia. Si jangkung begang jeung si penek busekel jadi ngarti kana kayaan anu keur disinghareupanana. Nini Iswari kawilang mibanda ilmu anu teu bisa dianggap enteng. Duanana pada sayaga diri pikeun narajang metakeun bedogna masing-masing. Meh dina waktu anu bareng si jangkung begang jeung si penek busekel tinggalero handaluan maju narajang. Kawilang panarajang anu garang. Keur Nini Iswari henteu matak jadi sentar ningali panarajang dua urang anak buah Nabah Bewok anu galarang. Harita Nini Iswari ngagunakeun jurus Rikani Tandang. Itu kali asamna nakis dua bedog lawan anu ngarah kana anggota badana. So, siut pintang, cong.
bedog si penek busekal jeung si jangkung begang pada ngacleng lepas tina cekelanana. Duanana pada karageteun. Samemeh leungit kakagetna Nini Iswari geus susul tepes ku panarajang susulan. Si penek busekal tulang bincurang jeung puhu pingpingna peunang di pabuku itu galih asam Nini Iswari. Sabau Putra Ceplon bangkil cengkang gebut. Si jangkung begang ukur beda sababaraha renghapan sarua ngagerunahan ka nyeri sabab iga burung jeung dadana kabeunangan ku teungeulan iteuk galeuh asem Nini Iswari sawuk ceplon celebet des si lain kabeunangan salah pasar waca ulangan anjing bangkiung jengkang gedebut. Dua orang anak buah Nabah Bewok anu tadi garalak jadi ting haragung nahan ka nyeri. Nini Iswari pancuh dina tangtunganana. Ngabagikeun paneuteupeuna ka dua urang anak buah Nabah Bewok anu geus leungit ka wanina. Malah can waka bisa ngonel hudang sasat ngarasakeun ka nyeri. Kalek boga kabecus kitu patut sia geus wani calutak campalaka aing sia. Sakalodang sia goblok. Gancang ini tinggal ke di tempat itu hayang modal mas sia kulangan aing. Teu di tempat aing kudu lila-lila kacicingan ku jelema seperti sia. Bejakan kasih bewok. Aing si Iswari eueuh istilah make kudu sieun. Hayo adeuna carina Ari ka itu. Atawa dibabuk dipikeun ka bencar eta sahulu teh. Hah? Hayang bencar coba batok manis teh duaan teh. Nini Iswari ngagerakkeun iteuk galih asemna siga anu rek dibabukeun. Dua orang anak buah Nabah Bewok sanajan bari jeung ngarasakeun ka nyeri. Duanana ting jari jeug teu serikna totolonjongan lalumpatan ninggalkeun eta patempatan. Nini Iswari ngaret kalebah Kartika anu harita datang nyampeurkeun. Kartika ngarasa ngemplong hatena sabab anu jadi guruna bisa ngungkulan kaayaan atuh Kartika neuteup ka Nini Iswari terus nyarita. Untung kabujeng aya Nini. Nini tiasa nulungan abdi. Disangka Nini tiasa ngungkulan eta dua urang anak buah Nabah Bewok ni. Barosa tadi mah abdi teh tos salempang. Anu kali itu mangan saukur haungna wungkul Kartika. Untung Nini geus terus rasa. Nu matak tita tadi sabeuna mah Nini teh ngintip. Ngabandungan eta dua mangkeluk anu ganggu ka Kartika. Hayu ah. Ulang godogon eta cecenet jeung akarna teh Kartika. Sogan we ayeuna mah si Rawing geus sadar tina kapehanana. Geus kitu mah Nini Iswari jeung Kartika terus maruluk balik ka imah. Waktu asup ka jero imah terus tinggali kayan si Rawing anu tetela geus sadar tina kapaehanana. Si Rawing ngaret kalebah Kartika jeung Nini Iswari. Bari jeung sumengir nahan ka nyeri nyepengan sirahna. Si Rawing maksakeun maneh nyarita. Aduh, nah ni asa nyeri-nyeri teuing ge sirah teh Nini. Kunaon bisa menang kieu ge sirah jajadudan. Duh, nyeri Nini. Ieu sirah duh. Aduh, aduh. Tulungan kuring Nini, tulungan ya. Nini Iswari narik napas panjang, karunya ningali si Rawing kituna teh di badanganku kabingung. Sabab memang kabilang can nyaho lamun waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra
geningan waktosna parantos teu nya kapan deui cad kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya nah gitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios